kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Kun bi awsofi rububiyatihi muta'aliko wa bi awsofi ubudiyatika mutahakiko. Jadilah anjeun jama anu batina gumantung kana sifat-sifat kapangeranan, jeung jadilah anjeun jama anu dohirna nganyatakeun sifat-sifat kahambaan. Sabagian perkara anu kudu diperhatikeun, anu kudu dibeberes dina urusan pangabdian ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, di antarana nyaeta perkara batin jeung perkara dohir. Sabagian tina perkara batin jeung perkara dohir anu kudu marengan anjeun dina sajeroning hirup di alam dunya, dina sajeroning ibadah bakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, nyaeta pasifatan atawa sifat-sifat. Lamun ditinjau dina segi sifatna, nu kumaha ari jama anu disebut hamba Allah. Al-jama anu disebut hamba Allah di antara sifatna nyaeta batinna gumantung kana sifat-sifat kapangeranan, dohirna nganyatakeun sifat-sifat kahambaan. Jadi lamun salila ieu ente hirup di alam dunya dina kaayaan batin anu gumantung ka makhluk, seperti gumantung kana duit, kana benda pusaka, kana kalimat, kana ilmu, kana amal, kana pikiran, kana jabatan jeung sajabana, eta ngandung harti yang secara batin ente teh can bener-bener jadi hamba Allah anu saestuna, jadi hamba Allah anu sajati. Sabab ari hamba Allah anu sajati mah dina batina Allah ta'alub jeung iktimad ka makhluk. Ari ta'alub teh kabergantungan, sedengkeun ari iktimad mah nyarande atawa tatagenan atawa ngandelkeun, nyaeta ngandelkeun makhluk atawa ngajadikeun makhluk sebagai andalan, eta ngaranna iktimad. Jadi ari hamba Allah mah batina teh gumantungna muntayangna lain ka makhluk tapi ka pangeran. Ari pangeran nyaeta anu kagungan sifat dijaya, anu kagungan sifat paripurna dina sagalana. Hartina anu teu aya kurangna, anu teu aya lemahna, teu aya apesna. Contoh tina sifat kapangeranan misalna nu kahiji al-ghina, nu kagungan beunghar. Cek kateranganana innallaha huwal ghaniyyul hamid, saestuna ari Allah eta dat anu kagungan beunghar jeung nu kagungan sifat terpuji. Gusti Allah disebut nu kagungan beunghar eta ngandung sababaraha arti.
Nu kahiji Gusti Allah beunghar ngandung harti Gusti Allah teh teu aya pangabutuh ka sasaha, teu aya pangabutuh ka nanaon, tegesna teu butuh ka makhluk. Sabab ari nu disebut saha-saha jeung nu disebut naon-naon eta teh makhluk. Contohna dina ngajadikeun sadaya alam jeung pangusina jeung pangurusna. Gusti Allah teu ngabutuhkeun bantuan ti sasaha, teu ngabutuhkeun parabot nanaon, cukup ku anjeunna nyalira naon wae anu dikeresakeunana pasti terjadi, naon wae anu dikeresakeunana pasti jadi kanyataan, pasti tumiba. Eta harti nu kahiji tina beunghar, teu butuh nanaon, teu butuh ka sasaha. Tanu kitu disebut beunghar. Lamun masih keneh butuh kana nanaon, lamun masih keneh butuh ka sasaha, teu bisa disebut beunghar. Jadi ari nu beunghar mah geus teu butuh nanaon. Ari anu beunghar mah nyaeta anu dipikabutuh ku nanaon, anu dipikabutuh ku sasaha. Eta harti tina beunghar nu kahiji. Nu kaduana Gusti Allah disebut beunghar. Hartina seandainya sakabeh manusia ngadeheus ka Gusti Allah menta beunghar ku harta, menta beunghar ku dunya, menurut ukuran manusia tuluy kabeh dicumponan ku Gusti Allah, mangka hal eta moal bikin Gusti Allah bangkrut, moal bikin kabeungaran Gusti Allah berkurang. Artina beungharna Gusti Allah mah hukumna mutlak, tidak akan berkurang, tidak akan berubah, tidak akan bangkrut, tidak akan jatuh miskin. Eta sifat kapangeranan anu disebut al-ghina nu kagungan beunghar. Contoh sifat kapangeranan nu kadua al-iju nu kagungan kamulyaan. Cek kateranganana balillahi ijatu jami'a, sakabeh kamulyaan eta kagungan Gusti Allah. Mulyana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala teu gumantung kana tunduk jeung tetundukna makhluk, teu gumantung kana patuh jeung teu patuhna makhluk. Seandainya seluruh penduduk bumi, seandainya seluruh makhluk tidak tunduk, tidak patuh ke Gusti Allah, maka tidak akan mengurangi kamulyaan Gusti Allah sok sanajan saeutik. Rek tunduk, rek teu tunduk, rek patuh, rek teu patuh, Gusti Allah mah tetep mulya, tetep nu kagungan kamulyaan. Mulyana teu aya tandinganana, teu aya bandinganana, teu aya lalawananana. Artina mutlak. Contohna deui sifat kapangeranan saperti al-qudrat nu kagungan kawasa. Cek kateranganana wallahu ala kulli syai'in qadir. Jeung ari Gusti Allah eta zat nu kagungan kawasa kana sadaya perkara. Naon anu kasaksian ku ente dina kahirupan di alam dunya, seperti orang kaya jatuh miskin, orang miskin jadi presiden, anak kiai merkosa santri, anak begal jadi kiai, jeung sajabana eta sadayana lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nya eta supaya anjeun nyaho
yen saestuna ari Gusti Allah teh kagungan kawasa kana sadaya perkara saperti kana molak-malikeun kaayaan manusia di alam dunia. Contohna deui sifat kapangeranan teh saperti al-quwat nu kagungan kakuatan. Cek teranganana inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Saestuna ari pangeran anjeun nyaeta anjeunna nu kagungan kakuatan tur kamulyaan. Artina Gusti Allah kagungan kakuatan pikeun ngalaksanakeun pikeun ngawujudkeun sadaya perkara anu dikersakeunana. Seandainya sakabeh makhluk bersatu menyatukan kekuatan, maka tidak akan bisa membendung, tidak akan bisa melawan, tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Gusti Allah. Kusabab gitu maka dina batin ente, dina sapanjang ente hirup di alam dunia, ulah ngarasa beunghal, ulah ngarasa mulia, ulah ngarasa kawasa, ulah ngarasa kuat. Sabab ari beunghar, ari mulia, ari kawasa, ari kuat eta sadayana dalam tanda kutip pakaianana Gusti Allah. Atawa ku istilahna disebut sifat rububiyah. Artina lain pakaian manusia seperti ente. Jadi bebaskan batin ente tina rarasaan jeung tina aakuan. Ulah ngarasa ulah ngaku beunghar, ulah ngarasa ulah ngaku mulia, ulah ngarasa ulah ngaku kawasa, ulah ngarasa ulah ngaku kuat. Karena pegatkeun batin ente tina kebergantungan, tina tata genam ka makhluk. Katiuna jadikan batin ente batin anu bergantung anu mentayang ka Gusti Allah, diantarana nyaeta kana sifat-sifatna anu mutlak. Taeta kaayaan batin anu kudu dikondisikeun ku ente lamun ente erek jadi hamba Allah. Ari hamba Allah taeta pangkat anu luhur di hadapan Gusti Allah. Buktina nalika nyaritakeun peristiwa Isra dina Al-Qur'an, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ka Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam henteu nyebut ku sebutan nabi, henteu nyebut ku sebutan rasul, henteu nyebut ku sebutan ulul azmi, tapi nyebutna teh ku sebutan abdi. Ari abdi teh hamba. Jadi anu diperjalankeun ku Gusti Allah teh, anu diangkat ku Gusti Allah ka tempat anu tertinggi teh nyaeta manusia anu bergelar hamba atawa anu bergelar abdi. Cek teranganana subhanalladzi asra bi abdihi. Sedangkan lamun tina segi dohir, jadilah anjeun jalma anu dohirna nganyatakeun sifat ubudiyah. Ari sifat ubudiyah teh nyaeta sifat kehambaan. Contohna kahiji saperti al-faqru, kafakiran. Ari kafakiran dina konteks ubudiyah hartina nyaeta salawasna ente estune ngarasa kacida butuhna ka Gusti Allah. Jadi manusia teh mangrupakeun makhluk anu loba pangabutuh. Seperti butuh dahar, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh sehat, butuh nikmat jeung sajadana.
anu eta pangabutuh teh teu bisa dicumponan sakabehna ku dirina sorangan. Ta anu teu bisa nyumponan kana pangabutuhna sorangan teh disebut fakir. Jadi saha-saha anu teu bisa nyumponan kana pangabutuhna sorangan disebut fakir. Matak sakabeh manusia kasipatan ku sifat fakir. Taku sabab sifat manusia teh fakir nyaeta loba pangabutuhna jeung teu bisa nyimponan pangabutuhna ku dirina sorangan, mangka manusia butuh kanu boga beunghar nyaeta kanu bisa nyimponan kana sakabeh pangabutuh nyaeta kadat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kusabab gitu mangka dohirkeun ku ente, tembongkeun ku ente ku ucapan, ku sikap, ku pagawean, ku perilaku anu mencerminkan anu jadi tanda yen ente teh leuwih butuh ka Gusti Allah daripada kasalian Gusti Allah. Jadi buktikeun secara dohir yen ente teh butuh ka Gusti Allah. Naon buktina ente butuh ka Gusti Allah? Eta jawab ku perbuatan anu nyata. Lamun ente bisa ngajawab eta ku perbuatan anu nyata, hartina ente geus ngadohirkeun sifat ubudiyah, geus ngadohirkeun sifat kahambaan. Contohna deui sifat ubudiyah teh saperti abdulu, kahinaan. Di hadapan Gusti Allah mah ulah aya pangrasa ente leuwih mulia ti batur. Tapi pandanglah diri ente sorangan sebagai diri anu hina, anu loba dosana, anu loba salahna, anu loba hilapna, anu loba lalaina. Artina teu boga kamulyaan naon, anu boga kamulyaan mah ngan Gusti Allah wungkul. Lamun geus ebreh yen diri teh hina jeung ebreh yen boga kamulyaan teh Gusti Allah wungkul, mangka ulah neangan kamulyaan salian ka Gusti Allah. Lamun ente neangan kamulyaan kana jabatan, ari jabatan teh aya masana, artina lamun beak masa jabatanana mangka ente bakal leungit kamulyaanana. Lamun ente neangan kamulyaan kana harta banda, ari harta banda teh kena ku ruksak, kena ku bangkrut, artina lamun ruksak harta banda na mangka ente leungit kamulyaanana. Jeung saterusna. Tapi sabalikna lamun ente mulya kalawan Gusti Allah, mangka mulyana Gusti Allah mah tanpa wates wangenna. Contohna deui sifat ubudiyah teh saperti al-azzu, tidak berdaya, teu boga kawasa, tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Hartina manusia mah loba kakuranganana jeung loba katerbatasanana jeung loba apesna. Hartina di hadapan Gusti Allah mah ente kudu ajrih, kudu ngarasa ruksak, ulah ngarasa segala bisa, tapi kudu bisa memendiri di sahandapeun kudrotna Gusti Allah. Hartina ulah kumaluhur, ulah adigang adigung adiguna. Da kanyataanana mah geuning pangawasa jeung pangabisa anu dipetakeun ku ente teh loba anu teu cumpona, loba anu gagalna, loba anu melesetna, loba anu teu sesuai jeung ekspektasi. Tadi dinya nyata berarti teu bisa dipercaya, teu bisa dijadikan sebagai pegangan hidup.
tadi masar kana eta kanyataan mangka urang butuh kana maha kawasa na Gusti Allah nyaeta anu teu pernah gagal, anu teu pernah meleset. Matak geura pegatkeun rasa percaya kana diri ganti ku percaya ka Gusti Allah. Geura pegatkeun rasa kabergantungan kana diri ganti ku kabergantungan ka Gusti Allah. Kitu. Contohna deui sifat ubudiyah teh saperti ad-dha'fu nyaeta lemah. Tembongkeun kalemahan diri dina sajroning kahirupan ente di alam dunia. Ulah sok pamer kakuatan era ku Gusti Allah. Contohna Raja Namrud mandang dirina kuat, mandang dirina hebat, mandang dirina tak terkalahkan. Eta Raja Namrud teh ku Gusti Allah dilawan teh make hiji reungit. Anu eta reungit teh reungit anu panglemahna nyaeta reungit anu jangjangna geus pegat, anu jangjangna coplok sabelah. Kumaha akhirna? Akhirna eta raja anu ngaku kuat teh paeh dicocok ku hiji reungit anu lemah. Jadi kakuatan manusia dilawan ku kakuatan reungit anu lemah eleh. Mata kahade ulah mandang diri boga kakuatan. Diri mah rek naon wae pangkatna, rek raja, rek pejabat, rek presiden kabeh oge lemah, teu boga kakuatan. Anu boga kakuatan anu hakiki mah angin Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak ente ulah erek neangan kakuatan salian ka Gusti Allah, ulah erek neangan perlindungan salian ka Gusti Allah. Ulah berlindung di balik presiden, di balik kekuasaan, di balik orang kaya, di balik mafia, di balik ilmu, di balik pusaka, di balik kalimat jeung sajabana. Taeta sadaya teh lemah, teu boga kakuatan anu mutlak untuk nulungan ente, untuk melindungi ente. Anu boga kakuatan untuk nulungan, untuk melindungi ente mah angin Gusti Allah. Eta sabagian tina gambaran atawa tina ciri hamba Allah. Batina mun tayang ka Gusti Allah, dohirna nyanyatakeun sifat-sifat kehambaan. Matak jadilah ente hamba Allah secara dohir jeung secara batin. Dohirna ngembongkeun ka pakiran diri, batina mentayang kana kabeungharanana Gusti Allah. Dohirna ngembongkeun kahinaan diri, batina mentayang kana kamuliaan Gusti Allah. Dohirna ngembongkeun kaapesan diri, batina mentayang kana kakawasaan Gusti Allah. Dohirna nembongkeun kalemahan diri, batina mentayang kana kakuatan Gusti Allah jeung saterusna